aya gening eta akangna doh bedanya ibu jir artis mah dikeprokan lo ai datang selebritis mah bener eta keur nunutan oge aing asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan deui naon teh akang heeh wanita ngabahas ngeunaan awewe kitu-kitu teuing menyiniran ka aing nyinaran kumaha ieu teh beda aing resep ka awewe nya udah normal aing jatuh kang bener heeh manehna bisa ngomong kitu so teh da geus aki-aki geus eueuh gairah geus kurang teh nyerang pan aing mah neuleuh nu kitu teh seger keur aing vitamin akang vitamin keur aing mah da umur aing mah 17 tahun atuh da heeh manehna bisa ngomong kitu so teh da geus kurang teh nyerang atuh da seueutan akang tapi aing mah yakin sok koreh kana hati leutikna mah hayang-hayang teh da aing nya hongan era nafsu mah aya tuh dengan aki-aki dan nafsu mah aya lamun teh kitu teh normal nya akang heeh jeung dia aing mengadenge dakwah ti lain kala ka cenghar kala ka tunuh coba eta ai cengharna kanu naon atuh akang lamun gadepo cenghar aing mah ngadepo we hayo ieu mah aing ngawede tara nempo jeujeur dina rakit cenghar aing aduh di lapak Syamsor ya ya kan lain naon sahabat mun diomongkeunana lolobana ieu mah kumaha tah nu diomongkeunana ngan saukur dina teori wungkul teori kumaha ya kang ngan saukur dina sungut wungkul bari prak-prakanana eueuh doh jiga nu heueuh kabatur kudu daek barang bere kabatur kudu daek sidqoh kabatur kudu daek zakat kabatur kudu daek barang bere ari manehna ngadagoan pamere batur hey di PHP-an zakat ngadon dibelikeun jaket doh garong teh nah si lain ni reuwas teh eta kurang garong deh bisa nu kasinggung kurang garong bisa nu kasinggung teh heeh di PHP-an zakat ngadon dibelikeun jaket leuwih ti garong gitu mah leuwih kurang tuh kumaha dengekeun ku ente bro doh ari zakat teh ajangan keur para kaum fakir miskin nya bener ari fakir miskin teh apanan dititip-titipkeun pisan ku pangeran nya kari-kari ayeuna rezekina anu sakitu saeutik digubuk bari manehna apal kana agama leuwih ti garong anak buah iblis nu kitu mah wah tapi heueuh nya. akang bener nu penting mah pembuktian bukti nu penting mah ulah seueur saur tanpa bukur capetang tanpa kenyataan kenyataan kusabab sungut hiji leungeun dua teh urang teh kudu loba gawe loba ngomong dah eta maruka lamun dina beungeut sungut 8 kaharap bae loba ngomong sok bener nya cuy nu penting mah bukti we bener kang itu contoh nu hade nya nya bener kang tong boro ieu panita sekupna leutik kumaha tah bukti tiba heula ge ngan salok nanti lolobana ngan saukur omong wungkul doh sok kusia talaahan tiba heula nepi ka ayeuna naon teh lolobana para pamimpin lolobana para pejabat lolobana teh ngan saukur dina omong wungkul bener kang jika nu heueuh tempo kampanye mah kadak-kadak dareukeut ka rakyat teh ngadak-ngadak bagus dina mangsa kampanye mah ulin ka kampung-kampung kos nu heueuh dina mangsa kampanye mah daek nanya ka rakyat doh kadang-kadang nu gelo ge ditanya ka mana lo jangan nu gelo teh dijawab nu gelo teh bade ka itu mang cenah ya baligo gede-gede ini wo oh kong nu tara make kopiah gede kopiah oh beri senyum teh nih bari senyum teh ningan padahal senyum membawa luka teh tebar pesona tebar pesona wah janji emurulu aku akan membela wong cilik wey aku akan membela wong lemah Wah. geus ngajedog jadi pamimpin eling ka rakyat apur teu lolobana geus ngajedog jadi pamimpin mak culang cileung dengan palingeun dah bener para nyangkokot ya bener kang nu matak kenyataan eta malah da rakyat geus palalinter eta mah bukti nu nyata geus cerdas rakyat eta mah rek teh cerdas kumaha rakyat enak informasi dicecakal ku rakyat informasi dina HP dicekelan ku rakyat segala rupa bakal nyampak di rakyat nu matak oleh ngabohong wae ka rakyat teh atuh dah eta
nya Laras Kang. ulah gede bohong wae ka rakyat teh ulah pansos wae ulah PHP wae karena teh janji wae muruluk sedangkeun janji sakali teu ditepati 40 poe moal ditarima salatna Doh. bayangkeun ku sia janji puluhan tahun teu buktikeun Amit. naudzubillah syumma naudzubillah nya Ya. nu penting pembuktian lah Kenyataannya kan. heeh fakta nu penting mah kenyataan dekarasiana mah ku aing ku jelema leutik Karena sapisan, Ya. karena sepisan. atung eneh we jelema leutik mah Marukan tuh. heeh komo dina TV ngene abosen teh ngeuleuh TV Lain eta ngomong-ngomong TV kawas nu gablak wae TV ah. Naon? dicacak jeung aing Dawa antena di mana ge eueuh? apaan aya antena jero goblok sih teh mending nyelek kana angen aing disebut gablek TV Lamun dengekeun ku si lain euy sanajan aing kieu ge ITV mah gablek aing atuh cik lamun boga sabarain di imah. ha Boga sabarain di imah. aing mah di imah tara gede-gede TV mah Sabarain. sain we Ah. Kumaha lalajona? lalajona cokot toong ge kita Seranganeun da TV aing mah menang iridit Ini duit kumaha? 14 in teh 14 bulan Oh. jadi sabulan nanti sain aing ti Bang Emok Aduh. heeh maka jeung aku berjanji wah di dia ieu jeung konser Penggemar Alah, emok. penggemar Bang Emok dieuna urang dieu ye. Loba anggota Bang Emok di dieu ye. Heeh. Seri mah rumasan juga. Alah. Ya, beda surakna atuh. Lamun bisa maka pamarentah ieu nya da hampura ya. Da mata kitu ge bakal tinggu butuh meureun nginjem ka Bang Emok teh Ya nya atuh. nya Nya. maka tinggu butuh terdesak dengan ekonomi. Keterpaksaan. Karena siapa poe mun bisa mah pamarentah ieu mah mun bisa ieu mah daya duitna meureun Aya pasti. pikeun nutupi kebutuhan masyarakat pang-pangna UKM nu aya di masyarakat mun bisa mah tiap RW teh bere duit ku pamarentah teh nya tiap RW ieu mah 60 juta we contona sa RW Kelola dikelola simpan pinjam ke masyarakat tanpa bunga koperasi teh ya. koperasi teh tanpa bunganya mun bisa sok da palalin terima ieu mah pamikiran aing nu bodoh ieu mah nya supaya naon supaya ada masyarakat teh ayeuna sok nginjem ka Bang Emok nginjem 1 juta katarima 800 ai mayar bungana gede deui dicekek we tungtungna mah Nya atuh. nya oh matak pemerintah teh kudu jeli nya dengan kejadian teh ulah nepi ka karunya masyarakat teh karasa ku aing Nya da nu da nyatu mah teu ngadaguan naon-naon atuh da nu penting beuteung seueuh we aing mah itu lho saking butuhnya matak dina TV teh geus bosen aing mah politik teh aing mah keur aing mah dina TV geuning wah para elit politik ngebahas ngeunaan politik kumaha tah? membahas kemiskinan Doh. memberantas kemiskinan menurunkan tingkat kemiskinan aing ngobrol di bintang di hotel berbintang 5 Oh, da teu ngarti aing mah eta. nya oh para politik nu ngomongkeun politik cik anu ieu kitu Doh. tempas kudu ieu Oh lo. tempas kudu kitu ari aing rakyat leutik nu teu nya kana politik neuleuh we kieu Si leumeut teh urang mending. ieu teh ngomongkeun naon si jurig teh Doh. dai rakyat mah teu butuh bau sungut henteu nu penting mah rakyat mah beuteung sebeuh murah pangan murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta jurig bejakeun cek aing gitu ji Ya. Satuju. da meuni rarageg teh atuh da anjing teh Diantep teh kadon. naon sia Eta ngomong diantep teh kadon beuki nyeuceuh.
naon aing eta unyang anjing kasar ke sekedap punten saha nu kasar akang dia ngomong eta unyang anjing nah ada dewek mah ngomong teh bahasa Sunda bahasa Sunda lain bahasa planet dengekeun kumaneh jeding sobo sakitu seksi kieu ari dina bahasa Sunda dengekeun eueuh dinu lain mah ye dina bahasa Sunda mah aya nu disebut prolog teh naon ari prolog teh panganteur kana basa model kana dahar dahar nya benar rot nginum kana nginum marot serak tumpak dirig-dig init gek diuk baratak lumpat lekuy udud hey lepus lain lekuy mah neangan belut ya bahasa Indonesia bahasa lain mah kegituan pernah ngadenge usia Udin disuruh oleh orang tuanya memberi rokok ke warung dirig-dig pergi tak geunaheun deui tapi dina bahasa Sunda Udin dititah ku inung bapana meuli rokok ka warung teu talangke eta Udin teh bang birit dirig-dig init teh geunah nya pernah sia dina bahasa Indonesia wer kencing patak cek dewek dia menirarageg anjing teh dupi rageg kanaon ka anjing ka anjing aing mah lain di anu kasinggung naon ku omongan akang dia aya nu kasinggung omongan dewek atuh gampang kari malikeun mun kasinggung mah kapi naon sia ka anjing ku kitu teh mah ngan bisi kita ditewak akang teh diasupkeun kana obat terus diduruk di podaran sia anjir aing ditewak diduruk di podaran gampang bikeun aing mah kai loba keneh nyieun deui we namni material loba keneh aing mah geuning sieun sia manayaga nabeuh manabeuh we lah tukang goong ngagoong tukang genang ngagenang sinen cicalawakan keun nu ditewak mah moal sia saha ieu si Dadan montong atuh ai urang mah anu ngagaji nah dewek salah ngomong kieu da dewek mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik berdasarkan kenyataan berdasarkan realita jeung dilindungi ku undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun nagara jeung bangsa ulah anarkis gitu leuh nya bener akang ulah anarkis unggul da ieu teu ngarusak ngomong aing bener da kajedoge dia meni molor tah di nyakang lah ning cicing di luar ai dah amit-amit ari omongan si cepotnya nya amit-amit da kuring mangadenge dakwah teh asa brai dicaangan sami asa dioboran sami teuing perwatek kopiah kitu ieu teh rupina mah kitu eta da geus ditawar 3 juta ieu teh kopiah teh kusaha kudu gelo laloba duit nu gelo eta otak jang kuring mah lamun teu salat sawaktu teh asa boga hutang sami akang matak ungapoe we ka masjid salat kang ngaliwat ngalobana milu ngecas eta ku sami ini nah ya. Ada ari jelema mah kumaha syariat teu jang syariat kumaha kang jelema mah kumaha syariat kumaha panjang irungna panjang pamikiranana percanten si cepot papanggaranna ge sastra jingga ari sastra teh tulisan jingga ari jingga teh beureum ari beureum teh simbol tina hawa nafsu matak anu digugulungna teh kitu we anu hawa nafsu paingan nya ada si cepot mah ngomong kitu so teh da dukunganana baheula eleh paingan atuh kukulutus we mah eta kukulutus we kitu nya di kumaha syariat sarupa ge da teu gampang jadi pamimpin teh jang nya gampil dek dukungan saha-saha ge kuring mah nya semohon nu penting mah maslahat keur umat eta kitu aya karasana
tak kuring mah di dewe hanapeun janela deui. Dah, bari nuliskeun di dinya Kang. Saha di luar teh guntreng semar. Doh, saha? Pun anak pengen sun. Ai nah ka dieu. Ka dieu asra jinga dawala gareng. Sumuhun. Ai nah atuh lain pi warang kalebet. Sawios agan sok ngisinkeun. Dah, segala dicabak. Sok ngisinkeun saya teh masuk segala dicabak. Sok curhat kemana-mana ning agan isin abdi mah. Nu lain-lain dah si Akang nama. Doh. Jengkena janela tuh. Geuleuh naon ngawaku naon bapak aing ka aing. Naon teh Akang? Manehna mangeunah tuh ti bapak Ajid milwa ibu Mi Kumaha tah? dipasihan segala rupa tuangeun. Nya itu. Aya teng-teng, Wajib. ranginang, wajit, Sosis bakar itu. sosis bakar, jamu. Dulu itu ada haranginang jeung kelerna dileg-leg. Nanya teuing atuh. Sugan eling ka anak ngalungan kana janela dan teu. Hare-hare we nya tuh. Helah lamun kabaling ka bapa ditengor ku aing. Doraka. Mun babuk teh tuluy jang. Tawararan. Tah kitu cuy. Anu katilu ilmu hikmah. Ari ilmu hikmah teh ilmu anu mangpaat ti dunya nepi ka akhirat. Jadi anjeun ngelmu teh ulangan saukur dina syariat unggul kudu tembus kana hakikatna. Timalan ilmu sumerah anu kaopat. Ciri jalma anu geus mibana ilmu sumerah teh nyata tawakal kana sagala hal perkara anu datang ka hadirah Allah Subhanahu wa taala. Di mana datang hade prak anjeun geura syukur, di mana datang goreng prak anjeun geura sobar. Sabab hade goreng untung rugi tetap datang nanti Allah kene. Laras. Semohon. Malan nu matak geura teangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir, ulah rek neangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir. Laras. Pangeran morek nyiksa jeung ganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran. Atur nuhun sepuh sami-sami badranaya. Nuhun eyang tah. Anu leuwih pokok ieu ye pangna digengsir lingih teh ku eyang. Kumaha? Eyang teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ka hidep tina kahariwang eyang. Perkawis naon eyang? Malam Jumaah anu katukang 2 minggu anu geus katukang eyang teh ngimpi ngimpi. Ngimpen naon sih? Cobi ulah. Dina impian teh eyang teh keur cicing di nagara Amarta keur cicing dina mumungang. Bari nempok nagara Amarta pangwangunan anu sakitu pesatna gedung-gedung pencakar langit. Nah, keur ngeunah-ngeunah kitu. Ngadak-ngadak aya awan hideung muter di saluhureun nagara Amarta. Beuki gede angin barat kaliwawa. Ngadak-ngadak aya cai sapadarat ka nagara Amarta. Karm nagara Amarta ku cai eyang dibeberik ku cai nepi ka labuh eyang teh tina pangsarean. Barang nyaring cing horeng eyang teh ngimpi. Kesang badag kesang lemut eyang teh. Tadi nama ye impian trek diantep we ku eyang teh. Sugan-sugan jadi riwan. Ngan beuki dieu beuki ngajungjurigan eta impian teh. Ingat wae gebeg. Laras. Ta eyang teh rek wawadi ka hidep kade Arjuna bisi aya naon-naon ai kangaranan cai carita kaituna bisi bakal gede carita kaituna gede pi omongeun nagara Amarta. Aduh eyang ayana yang naon salaresna di nagara Amarta teh salaresna mah aya kajantenan eyang tuni. Naon tah? Kajadian naon nguningakeun lurah tamtama nagara Amarta panglima nagara Amarta nyaeta Gatot Kaca teu aya ti nagara eyang.
Gatot Kaca leungit juragan anom teh aya parantos dua sasihna agan Duh. Gatot Kaca leres putrana Kakang Bima lurah tamtama negara Amarta teh leungit tanpa lebih hilang tanpa karana duka ka mana parantos aya dua sasihna Duh. yang Akang juragan anom leungit nya aya wartosna Akang eta. juragan Gatot Kaca leungit teh mangkaning si bager Nya atuh pasti. mangkaning bager pisan juragan Gatot Kaca menjanji ka aing Kumaha janji? rek mere HP 2 pintu Ah, 2 kartu ke meureun. 2 pintu aing meuna pintuna ge ku jati Ah, sakamana karep wae. ke geus diteangan ka mamana parantos ka mana-mana Gatot Kaca dipilarian kapring gandani ngawitan teh milarian kadinya ka ibuna karamana munggul pawenang Kakang Bima puguh ning teu aya Duh. Biasana mah jang juragan Gatot Kaca teh di Manakah? Dinding Panasri teh kok sok ka Mantri Iman nya ta. Oh nya ka Heeh, ke rumah sakit. Nya. Sugan dirawat di Mantri Iman teh aya juragan Gatot Kaca biasana mah diimpus teh dinya teh. Nya. Pantai terak belagung setuku bedog oge. Oh, ku bedog mana ku jarum nya terak. Jarum leutik. Bisa wae sia Kang lah. Teu aya ka mamana eyang geus ditanyakeun acan ka Kresna. Nah karaka Batara Kresna kuning. Dah, iya iya. Akpan Kresna mah boga alatna anu disebut ogan sengkala lopian. Dah, semohon. Eyang dulu itu ujang. Dah, wah. Deket-deket anak talus dulu ucu. Kapai kanan wae. Ai keur baluang mah teu ka emut. Agan timalan eyang buru-buru teangan Gatot Kaca. Tanyakeun ka Kresna bahaya. Lamun kabejakeun bocor. Ieu Gatot Kaca leungit di negara Amarta, bocor ka negara lian, awut-awutan negara Amarta. Dah. Sabab naon? Nagara Batur teh hayang ngajajah nagara Amarta teh di antarana sieuna ku Gatot Kaca. Dah, da jeung nyana atuh. Kabejakeun Gatot Kaca leungit awut-awutan Amarta. Buru-buru tanyakeun ka Kresna. Atur sewu nuhun laksa ketika bingahan eyang. Rupina kaula moal wakawangsul ka nagara Amarta bade langsung we ka Dwarawati. Nepangan Raka Prabu Batara Kresna bade naroskeun di mana ayeuna Gatot Kaca dina ogan sengkala lopian. Jig kira ini bra gara lumapah jugra lumaku baktos eyang ka Kresna. Timalan yang rampung Dawud tutas pangandika katigas kantun pinara. Bra lugain niraya lumunur wiwit tinilayang rana. Lugain niraya lumunur wiwit tinilayang rana. Dene raka samya. Pada permios agan mangga badrana ya mangga sanes waktos panginten gisim abdi ka dieu deui mangga Deui ka dieu. lain ku hayang pangih jeung barudak sono ka dieu getuh Astra Jingga Dawala oh tiasa ka dieu mangga oh sayang Kulan wa. kakang silaing ka dieu ketu geura unyuk-unyukan leuh ka sepuh ucu Sae mangga wa. Akang, euy ka dieu cenah itu disaur kalebet ya temporek balik ka kana dititah ka jero sok suudon geus beak diteranginangna ini nyaho sok goreng sangka ka kolot teh. Doh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Sia kapi hatur kanyu panjenengan juragan sepuh ditampi nuhun. Astra Jingga cager. Lan cager. Oh alhamdulillah pangestu agan. Lain tita tadi astu asup ka dieu cepot. Lan lain tira tadi asup ka dieu. Oh sanes teh hoyong agan teh tadi abdi hoyong maka dia abdi lebet. Nah. Hah? Malum di dunia agan loba nu sirik.
nu siri kumaha aya nu geuleheun ka abdi Saha. saha nu geuleheun ieu dipengker aya tibum babatok sia Oh, lain tibum siapa loba heureuy abina-bina teuing calukan saudara lan si dawala talukan oh saya mangga tong popolotot atuh oh, kadulur teh. bisi setruk kadulur teh kitu anak goblok lain dulur sia teh Coba. lu anak teh kitu sok terus saudara lo naon lo montong gogorowokan dari leuweung mun serba salah aing Naon Akang? subhanallah Naon do seuri aya Akang? bapak aing dibawa corona teuing begang ngadon gedeane awakna teu bayuh-yuh Bablah beli-beli itu. dibawa corona dengan kegedean ya awak ampun segede kieu ya Allah cangkeng nepi ka teu butuh bentuk kieu ampun mana cangkeng na ieu jelema ya duh Coba eta. Gusti ditinggali-tingali bapak aing Naon Kang? jika penguin Doraka kakolot teh. Oh, jadi we tuh. Dileret. Payunan saha itu ja payunan dunungan nah atuh si lain teh cu kadah tiasa tumpak-tumpak kadah tiasa lolonokan ai teh kenging kitu jang kasepuh mah cu bisi doraka bisi dikadek ku aing nya dikadek mah ditakis ngalawan si aing sanes ngalawan dikadek teh nyeri doangnya ditakis Nah, malik-malikeun sia ngomong teh da teu dibalikeun mah tutung coba eta. curing sia nya anakna jurig bapana genderuwo Aduh, eta kasaha si jebot genderuwo teh asa deui atuh aing. bapak jurig oh sugan teh ka aing kan sia teh anak aing nya nah atuh genderuwo si Adam sia mana karep wae sia ngomong teh tuh nya resepna teh kieu Nya warana ieu asa. sakinah mawadah warahmah Ai. Assalamualaikum waalaikumsalam beda perwata kopiah melekoh gitu dah Oh. sampurasun agan rampes semaka pihatur agan diterima dawala diterima lain tidak tadi kadi di luar cekap di sim abdi mah gini ayah bapak nyangakeun semah kapihatur kahunyu panjenengan bapak mugia katampi kalayan kabingahan Beda pak ieu mah ieu lah. bapak anu dipunjung di dama-dama ku jisim abdi pak Soleh. Ai pasantrenan mah kitu. nya ho sia mah yang warisan gituan teh beranan gablog entok tilu nya jang diterima jang nuhun jang naon cenah leu tekantun atau nyangakeun semah pangabaktos kahnu Raka Prabu linggih yayi komo lamun di jalanan sia mah geus anu teh Hareureuy we hayo atuh. ae sia teh nepi ka lucu kieu ya Allah Barokah. keluargana naon ieu Sonona teh kitu. semohon atuh agan teh sanes kerang upami jisim abdi teh bade pamit wae atuh dawala padahal mah sare we di dieu nah ari agan kumaha juragan pangaulaan panginten benu ka abdi nya teu bae pan aya cepot geuleuheun kasih cepot mah nya teu bisa dipercaya ngadedet geuning hareupeun batur si goblok mah nya mohon atuh agan di simadi bade permios wae teh agan nya dawala agan di dieu anu dikantunkeun ku abdi cing salamet amin amin panjang umur amin sehat amin banyak rezeki amin dawala sumuhun atuh abdi oge kitu
anu ngantunkeun agan pidoana mudah-mudahan aya dina kasalamatan agan amin amin dawala didoakeun ku kaula hatur nuhun agan mangga atuh agan permios mangga dawala tebih agan ka nagara Dwarawati teh Kana tebih pisan. nya upami dieu mah 2 minggu teh agan mapah teh nya pasti atuh jauh sumuhun mangga agan mangga panginten da di jalan teh seueur anu dagang panginten oh ngarti aing bodoh itu kumaha teh ngarti aing dawala teueuh teuing ieu 200 naon agan bawa 200 ya agan bawa naon agan bawa agan naon da prima teu nyungkeun bawa lamun teu dicokot teh nuhun agan ditampi jajak keloher kasiron agan nuhun agan mugi kasihan agan janten jaminan di yaumil akhir naonan sia da teh nyungkeun eta teh sarua jeung menta belegu keun bae Semar dari do tuh dari doeun sirik we aki-aki teh nya mun atuh agan ridho tami handeuh geus mohon agan mudah-mudahan sekali deui cing janten jaminan di yaumil akhir kasihan agan amin mangga agan mangga assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes permios agan 200.000 aya keur meuli kuota aing ke jalmi soleh live TikTok aduh nya jalmi soleh teh atuh ari taeun teh kenging sirik kejeng nyawel gado di sedana ka mana karep sia teh jisim abdi agan pada permios mangga badranaya mangga sanes wakos jisim abdi ka dieu deui mangga agan mangga permios mangga lan mangga semuhun tuturkeun dewek jang nya nuturkeun bapa mah nya nuturkeun ucing sia mah baguro wae mangga agan mangga lapur deui jang cing salamet Semar tageni pulan agan cing salamet amin naon wa hari bapak sugan terek mere ka dewek ngarapkeun geuning eta si wa oge nah eta jelema anu kali teh penjilat wungkul wah nya Kang tong diturutan pepatah mengatakan kumaha tah tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah cakep jajaluk wae jelema teh keur naon boga pikiran boga jag-jag eta dipake mah ya atuh Cuma kape hatur agan Aisyah nyembah wae nah ditemuli bade permios abdi teh jig buru sumohon tapi dapan abdi mah urang Sunda nyaho aing lain urang Manado sia teh sumohon tapi pan urang Sunda mah kagungan budaya apik mun mipit kedah amit mun ngala kedah bebeja undur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang halus da halus wae abdi mah agan di dieu anu dikantunkeun ku abdi cing salamet amin sami atuh abdi ge kitu anu ngantunkeun agan cing salamet amin enjig teh heula margi saparantosna diemut-emut ku abdi dibayangkeun ku abdi ka nagara Dwarawati teh tebih woh nya nyaho kaula ge jauh sumuhun geuning uninga salira ratusan kilo upami telepat mah 2 minggu apa tuh reug atuh kitu mah tuluy jig ini teu acan ke santai we gana panginten saja jalan teh da anu namina usaha nya pasti seueur anu dagang nya pasti dan usaha sumuhun ayo ninga mah mun panginten da moal seueuh ku diperong ku abdi teh nya hayang seueuh mah kudu di dahar mun da panginten sacan di dahar teh panginten dibeli heula
Nyanya dibeli mah nya dipao. Mun da beli dibeli teh kudu ku artos, nyanya ku duit mah nya ku daun. Atuh mati aing. Jadi kumaha tuh? Naon? Nya eta nu dagang. Nya antep ya tuh sanes antep da sok kageruan ka abdi. Mang Cepot, raosan heula iku patahu. Barukan teh. Atuna asaane, da mun da tos diasaan teh minta dibayar. Nya da batur teh di modalan. Mun abdi teh gaduh artos. Usaha atuh, naon we usaha. Dagang lukut ayeuna mah naon we. Kieu ning nasib teh euy. Udah mati. Aing mah kudu mah preman mun euy. Wah. Abdi teh kata haji ku salira ulah. Kata haji naon? Tadi na bag-bagan agama nyerep pisan kana hate teh abdi. Alus. Mohon. Jadi dina agama teh urang teh tekenge ngaraheutan hate batur teu meunang. Ulah. Teu meunang nyolok bata buncelik. Teu meunang dosa. Dosanya nyolok bata buncelik teh. Nya dosa. Nah atuh dosa peti pidamal ku agan. Nah naon. Nah ari sidawa dibere abi henteu. Atuna lain ngomong, mata kecebrek tita dari teh di dieu. Naon? Mikir geus gede atuh euy. Wah eta. Tara mere Capa jahe keket mengkene merengkel buntut kasiran najan loba harta moal senang hati mun kasasama heserek tere mun ngosade ieu teh padepokan goblok lain terminal. Aduh ya Allah ya Rabbi agan punten agan hilap ieu teh padepokan mana we teh wasa umum manas. Agan hapunten agan abdi campelak teu naon pot kulau gede ama lu pada belak-belakan ni agan naon pada namut artos sabaraha minta duit eta tadi atuh sia isin agan dengekeun tangan yang di atas tuh lebih baik dari kebajangan tangan agan teh tuh nginjem duit sumuhun sabaraha nya samikeun ning sidawala teh 50.000 200.000 demi Allah tah goblok kena duit mah apa sih 200 sumuhun aya bulan aya ya 2 lembar naon kan 150 pot sawios agan cekap sagege alhamdulillah jazakallahu orang kasiron agan nuhun agan mugia kata agan teh non teh kasihan agan cing janten jaminan di yaumil akhir amin cekap sagege agan kanggo jisim abdi mah cekap langkung dicekap nya rezeki abdi sakieu amin iraha abdi ka dieu deui naonana nya abdi iraha ka dieu deui kumaha sia we tapi mun bisa masih tong ka dieu deui lah Jangan naon. lieur ka aing ge sanes bade ngabantu eta nu sakirangna naon kapan agan teh teh kaguan sametan panginten ka abdi 50 aing boga hutang sumuhun hutang di mana apan agan teh abdi teh namun teh 150 200 agan aya 150 tina 150 ka 200 sabaraha kirangna 50 tuh ini tadi aku ngalah bayar bisa ke jarak maut Coba. jadi aing nu boga hutang itu kadekeun 150 lan kadekeun coba aja cekap ge gana kadekeun 150 dok sendiri balikeun deui euy kan bae tagan ai terido mata lain terido goblok sia mah pusing aing sok beja-beja majarkeun aing boga hutang ye aya 200 tah
gening ieu aya ari agan mun tita tadi atuh pan kitu mah lunas naon nya lunas agan teu gangguan semetan ka abdi teu boga hutang ka agan nya kasadana da tadi tipu mah mere ka aing mah di dieu kanca Semohon sepuh. nigawe astagfirullahaladzim teh di dieu Laras. sameme hayang dihampura ku batur geura hampuraan heula ka batu Eta. ya Sepuh laras. baik cepot kaula ridho da kaula ge heureuy pot Nya. mudah-mudahan cing manfaat jadi daging jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa keur anjeun eta duit mudah-mudahan manfaat ridho kaula Dah. baik Arjuna geura teangan Gatot Kaca di mana ayana Gatot Kaca bahaya awut-awutan amarta lamun Gatot Kaca teu kabangun Dah. Lugane raya lumunur wiwit nilayang rana wiwit nilayang rana Genera ingkang samyak kuntur saking pangkonan begawan saking pangkonan begawan